cari ngaran siya goblok. Ulontong pisan. Ruk turun urang rengsekeun jeung dewek. Rengsekeun naon ieu telur? Bersih lain. Nyai wari dia bersih mah. Ngan ari ngejekan darung mah embung ah. Lantaran dirinya anu bakal eleh. Nyak beureum harita paroman beungeut si Markum dina waktu harita. Setan teh sia rasakeun ieu. Ya, cerilat. Si Markum harita nyerang, jeleng loncat kena tangkal kai. Teu anta parahiuk leungeun katuna mindo badan si Kede. Jeleng si Kede loncat, jebet kena pisan kena dahan tangkal kai. Torok kubrag dahan tangkal kai peungas kurosana tenggelan si Markum. Saraya anu nyaksian calok bengong elmuna si Markum memang hebat. Celik dua suku si Markum napak dina lemah. Jeleng si Markum harita ngadeukeutan ka si Kede. Si Kede harita nulungan ka si Kunil anu masih kena cacangiran. Pok si Markum harita cuma harita deui. Hei setan, sebutkeun ngaran sia. Sia anu sabenerna jeung urang mana? Ih, imah meni maksa. Ngaran kuring mah anu katelah si Kede. Anu katelah si Kede. Kadenya telur. Puguh saraya harita ngarainjag tetela jalma anu kasep teh si Kede. Jalma-jalma harita kalecok jeung pada baturna. Si Markum oga harita ngaranjuk kaget, tapi telila dirina tenang. Kebeneran pisan sia. Dewek penasaran karena ilmu silat sia gede. Cenah cek becak. Ilmu silat sia teh luar biasa hebat. Geus bisa ngelehkeun si Garmo, pamimpin paguruan pedog sedan bayangan. Cing dewek hayang uji, nah bener sia teh hebat. Iya, cerilat si Markum harita nyerang. Dua leungeunna sing blesur kana badan si Kede. Si Kede tenang pisan, kilek pos. Sakabeh serangan si Markum teu kena kana sasaran. Si Markum makin penasaran, jeleng harita nyerang suku katuna harita ngadius kena dada si Kede. Kap si Kede harita tertewak terus dibalangkeun. Kalayang-kolayang gedebut badan si Markum harita mebet kena taneuh. Ger anu nonton harita nyurakan si Markum. Korejat si Markum hudang deui. Serebet si Markum mesat bedogna. Curilat si Markum nyerang deui ka si Kede. Harita mah si Kede cicing barjing ngawatek jurus Braja Musti. Siap kolepat. Kep bedog harita tewak ku si Kede. Culuger bedog si Markum hancur dina pada harita. Sakabeh jalma colok bengong mata si meuteun. Si Markum calawak berjeng burial bencalik asa tak percaya kana panenjona. Dina kayan ketus si Kede ngadorongkeun dampalengan kencana kena badan si Markum make jurus anu sejen. Heyuk jabet. Cengkang kalayang gedebut badan si Markum mebet kana lemah. Kecilok harita teh si Markum ngutahkeun getih kuniang hudang deui. Tapi manehana teh terus indit tinggalkeun si Kede jeung anu sejena. Dirina geus teu untupan mun teh mah neruskeun ditarung. Carig-jeg si Markum harita leumpangna cacarig-jegan. Ieu tetep ku sararea nepikeun ka ngilesna dina pengkolan. Keur kitu seleuneuh sakabeh jalma anu aya di dinya nyamperkeun ka si Kede. Song ngajakan sasalaman ku si Kede ditarima ku leungeun kencana. Atuh puguh jalma-jalma anu sejen oge ngantri sasalaman jeung si Kede. Sanggeus rengsi sasalaman, Pak RT harita ngajakan ka si Kede sangkan ka imahna heula. Si Kede teu baha terus leumpang ka imahna Pak RT. Dari laoge srog ka imahna Pak RT, sup harita teh arasup. Sararea harita kukek dariuk dina talupuh. Sedangkeun jalma-jalma anu teu aya kapentingan mah harita baralik ka imahna masing-masing. Si Kede harita dijamung ke Pak RT, hayang non oge aya. Pamajikan Pak RT pepolah masak harita teh. Pok harita teh Pak RT cemarita. Nubangkeun jang. Emang anu katelah surga, pamajikan emang anu katelah irem, anu iya nyatana Kunil, tetangga emang. Sok ah, lihat heula jang. Si Kede harita nyerengeh. Nuhun mang, ditarima iku kuring ieu. Kebeneran pisan ieu haus.
Gap kana gelas leguk-leguk si Kede teh nginum. Gap kana papais camuil-camuil harita. Mang Surko jeung si Kunil oge harita cacamuilan kawantu capek tas tarung jeung si Markum. Perte, ari ieu teh lembur naon? Cenah mah tiap tahun sok ngayakeun ngadu hayam. Nah bener eta teh. Ieu lembur teh anu katelah lembur kucubung jang. Leres. Tiap tahun sok gayakeun ngadu hayam. Sakitu anu ngayakeun Perte. Nya emang pisan anu ngayakeunna. Eta atuh tiap tahun teh sok aya we kaributan. Malahan mah teu beres ku sapoe dua poe. Aya nu nepi ka ngunek-ngunek satahun 2 tahun. Kutan teh meuni kitu. Saran dikuring mamang geus we tong ngayakeun ngadu hayam sagala. Kumaha mun diganti ku ngadu kabersihan? Imah jeung buruan anu pangbersihna make eta anu juarana. Kapanan lemur teh jadi bersih mang. RT Surko harita ngeluk tungkul rumasa dirina geus nyieun lampah anu teu hade. Uhun, mamang oge ngartos jang. Mimiti ayeuna mah embang moal ngayakeun ngadu hayam, bade ngayakeun ngadu bebersih we sakumaha cek Ujang. Kula banget panuju Pak RT, kana usulna Jang Kede, pokona nama sip. Si Kunil harita nguatan kana usul si Kede. Nya saterus nama seraya uplak ngobrol ngalir ngidul sagala di pedar. Nya dalekna mangsa alam harita teu karasa reup weh poek. Si Kede dicarek ku Mang Surko ulah wakamiang. Isukan we cenah. Ayeuna mah reureuh heula we di imahna. Ayeuna mah meuting heula we cenah di dinya. Si Kede teu bisa kukumaha nurut cicing heula di imahna Pak RT. Dina sabadana si Kede salat Isya ka imahna Mang Surko harita aya nu datang hiji lalaki kolot rawah riwih pok harita. Perte, tulungan pun anak ba. Pak, tuh dieu tuh pun anak tulungan ba. Ayeuna pisan tulungan Pak. Ayo Pak. Anak goreng Pak, tulungan Pak. Pak ayo ayeuna urang ka imah goreng Pak. Mang Surko rikat ngeunangkeun eta jalma. Aya naon Jang Cili, cing tenang dina cumarita teh sok, cing tenang. Anu katelah Cili harita teh narik napas panjang, renghap harita. Mang Surko jeung si Kede neuteup kana beungeut Mang Cili anu pias jiga anu manggih kasusah anu pohara. Pok Mang Cili cumarita deui, ayeuna mah kalem teu seperti tadi. Ieu Pak RT, pun anak nembe teh jujungkelan aduk songkol duka kunaon. Cing punten pangubarankeun. Mang Surko harita ngaret ka si Kede. Ayo atuh Mang urang tingali bisi kasakitna anu parna kapan eta teh ngabahayakeun pikeun kasalamatanana. Ayo Mang. Bener Jang. Ayo Jang urang ini dia ayo. Sok senajan Pak RT masih kena bingung lantaran dirina mah cantang tuh bisa ngubaran. Tapi kulantaran aya si Kede jadi rada tenang. Beral anu tiluan teh mia ngacugcug ka imahna Mang Cili. Drila srog harita teh ka imahna Mang Cili, sup harita teh kabehanan arasup. Kasampak di tengah imah loba jalma anu ngalongok pamajikan Mang Cili weh harita teh rambisak. Pelangking budakna Mang Cili anu umurna kakara 12 tahun teh harita papalangkingan nyerieun. Pok si Kede harita. Punten Mang Cili, ya budak teh saha ngaranna? Awewe atau lalaki? Mang Cili rikat ngajawab. Panu nama harita teh mencerong ka anakna anu kerak kekejengkengan. Ngaran anak kula Nyi Tasmi Jang. Awewe Jang, sok mangga ubaran Jang. Ulah kacida mulangna. Seleuneu si Kede ngadeukeutan ka budakna Mang Cili. Si Kede harita babacaan sabisa-bisa sakumaha ceuk guruna. Ragamang kena beuteungna eta budak ku si Kede harita diusapan. Tetela mati budak teh cicing teu motah cara tadi. Cing Mang nyuhunkeun cai Mang. Rikat Mang Cili harita ngasongkeun gelas gap ku si Kede ditarima. Si Kede harita babacaan dideukeutkeun kana gelas awi. Sanggeus beres dibikeun ka eta budak. Nyi Tasmi rikat nampanan regot inum. Sesana ku si Kede diusapkeun kana sirahna Nyi Tasmi.
Mang Jili jeung pamajikanana bungaheun pisan sararea ngucap syukur lantaran Nyi Casmi geus cager. Si Kede dina waktu harita bisa ngarti yen kasakitan Nyi Casmi lain kasakit luar tapi kasakit jero anu dikirim ku jalma anu dolim. Jigana nama aya jalma anu terseupeun ka kulawargana Mang Jili. Penyakit naon eta teh Jang? Sapertos nama bahaya mun dilamikeun deh. Mun bahaya pisan berarti. Ya mah aya nu ngirim ilmu jarak jauh sapertos nama. Allah. Pak RT jeung alus jajina harita ngecenghok ngadenge ceritaan kitu ti si Kede. Mang Jili oge meunikeun gauleng. Kumaha cara nyagerkeun Jang? Muhun, kumaha Jang? Urang kedah munajat kono kawasa sangkan disinglar we tina kasakit. Sok pembacaan sabisa-bisanya. Cacap omongan si Kede kelebog aya angin menit tarik pisan tatangkalan cing pelanong daun-daun rabeng katebak ku eta angin. Sararea karageteun ningali kaayaan kitu mah. Jeluger kilat harita disada di Jumantara. Bergah harita ngadadak hujan menengah gebret ciga anu dicicikeun ti langit wae. Keur kitu koceak harita budakna Mang Jili nyatana Nyi Casmi harita ngacerit maratan langit, koceak maratan mega bari jeung nyaklan sirahna. Dua panuna burial bencelik sararea kaget anu kacida. Dina waktu harita si Kede oge kaget, si Kede rikat merem kedua panuna terus ngawatek elmuna. Dina hate si Kede munajat sangkan di tang tayungan. Raga mangleungeun kenjak si Kede nyabak sirahna Nyi Casmi. Aya daya kekuatan yang rosak bantrok jeung si Kede. Sat si Kede harita asup kana alam gaib. Celik harita teh pancuh nangtung. Si Kede harita luak liuk kareretan eta patempatan tetela eta tempat teh kacida indah pisan. Keur kitu celik harita teh aya hiji tangtungan jalma cangkung badag. Dedeganana keker mubarahilan. Hok eta jalma teh Jumarita. Tetela anjeun anu geus pipiluan kana urusan dewek. Sangaran sia teh sok sebutkeun. Tenang atuh lur, mun porong geus kitu da kadeng atuh ku kuring oge. Ngaran kuring teh si Kede. Ari ngaran anjeun teh saha dulur? Tetela sia teh nya anu katelah si Kede teh. Dewek pernah ngadingi kana kehebatan ilmu si Gede. Dina waktu ayeuna dewek hayang nguji kana kehebatan anjeun. Lantaran anjeun geus pipilun kana urusan dewek. Kadi kuring mah ngan syukur nulungan jalma anu keur ngarasakeun nyeri. Coba we ku abah pikir. Nanaonan gerak kekituan kadosa-dosa abah codet. Dewek anu katelah abah satru lain bah codet goblok. Codet wis ya kagabah nyin ngaran ka batur teh. Kala mah tuh bah agak suai abah mah. Ampura tuh bah satru. Apa abahnya tuh? Naon atuh masalahna abah? Abah teh bet ngirim ka sakit ka Nyi Casmi. Kuring oge ngarti moal aya hasyeup mun teu aya sini. Yang sok caritakeun ka kuring bah. Bah satru harita teh seuri. Memang aya mimitina Kede. Si ciri teh jalmana koret medit buntut kasiran. Menta itu ulah, minta ieu ulah. Dina hiji mangsa dewek teh boga maksud dek meuli sawahna si Jili. Tetela si Jili teh mana kedawang teu bikeun. Di kukumaha oge teu bisa, malahan mahargana oge ku dewek teh ditaekeun. Tetap omongan ngajual. Anu kaduana dewek teh mika hayang ka anakna. Tetela si Jili teu bikeun. Ya kuring teh kesel Kede. Anu akhirna kula teh nangtukeun sikep mereka sakit ka anakna anu katelah Casmi. Nyarosna mah ulah maksa tuh bah. Jalma anu omongan mah ulah dipaksa. Sok mun abah ku kuring dipaksa geus pasti abah ge bakal nolak. Bener teu? Nerben teu? Gandeng sakode. Sok urang buktikeun sia di antara urang anu baris ngajampan aja di bugang. Kela bah, tenang tuh bah. Slow men, slow.
Terus nama abah teh mereka seget karunya tukang Nyicasmi menikeun ka pepolongkingan, menikeun ka polotot nyeriun. Eta mah lain urusan sia kede. Iya, Cuilat Bah Satru nyerang ka si Kede. Dua sukuna najong badan si Kede menikeun merakpek. Yuk keduk des. Si Kede nakisan dua sukuna Bah Satru. Telik Bah Satru napak dina lemah. Jeleng siat suku katuh Bah Satru nyepak sidah si Kede. Lap si Kede ngeloplos serangan Bah Satru teu kena kana sasaran. Siat dua dampalengan Bah Satru didorongkeun kana badan si Kede. Jereng si Kede loncat, curali celik si Kede harita geus pancuh di tukangan Bah Satru. Kekuatan Bah Satru harita nyamos kana tempatan kosong. Bah Satru rikat malikeun badanna ka tukang. Siat lengan katung harita diayunkeun kana udara si Kede. Siat kap lengan katuh Bah Satru tewak ku si Kede. Terus diparilitkeun. Puguh we si Kede geunaheun pisan mindo dadana Bah Satru. Hiuk jebrot jelebet cedak. Dalig-deg Bah Satru harita mundur 4 lengkah bari jeung nyeklan dadana. Bah Satru teu nyangka elmuna si Kede luar biasa hebat. Ragadak Bah Satru ngakayu angin puyuh, galabog ngadadak aya angin puyuh, siat muter ngadeukeutan ka si Kede. Si Kede harita pancu nangtung bari jeung ngawatek jurusna, lengan kencana harita ngapendung kana datangna angin puyuh ciptaan Bah Satru. Geduk bantrok jeung kakuatan si Kede. Si Kede harita ngadorongkeun dengan kencan kapal Bah Satru kelebog angin puyuh teh harita ngadeukeutan ka Bah Satru. Puguh we Bah Satru kaget anu lain dikira tetela angin puyuh ciptaan dirina teu mengpan ka si Kede. Siat angin harita beki deukeut kana badan Bah Satru. Jelung Bah Satru harita dek loncat. Maksudna mah ngagiwar tapi dua sukuna pageuh dina taneuh. Bah Satru ugil-ugilan hayang nyingkah antuk nama awus jebet angin puyuh kena pisan kena badan Bah Satru. Badan Bah Satru muter kabawa ku angin puyuh. Beki luhur. Si Kede dina waktu harita ningalikeun we bare jeung nyerenge. Bah Satru harita muter jomantara. Badan Bah Satru beki ripuh diputerkeun ku eta angin. Eureun wahai angin, eureun bawa kade si abahna wahai angin. Eta angin teh nurut ka si Kede. Angin puyuh harita ngadeukeutan ka si Kede. Muterna ayeuna mah teu tarik cara tadi. Salak badan Bah Satru harita disimpen dina taneuh di hareupeun si Kede. Bah Satru harita ngalampreh teu usik-usik. Sanggeus kitu mah las dirim si Kede harita ngalengit kaluar tina alam gaib. Si Kede harita ngalesotkeun leungeun anu nyeklan sirahna Nyicasmi. Kesang dina badan si Kede ngoprot, dina badan Nyicasmi oge sarua ngoprot. Nyicasmi ayeuna mah teu gogol ngancar tadi. Ayeuna mah biasa bae ngancan sadar tina kapaehana. Saking ku nyeri Nyicasmi kapaehan. Si Kede harita ngucap syukur ka Allah Ta'ala dirina jeung Nyicasmi salamet. Kaayaan alam harita biasa deui, anu tadina hujan angin jeung dordar gelap ayeuna mah leler. Sarerea narik napas panjang geus leupas tina hal anu pikasieun. Sanggeus rada lila ok si Kede cumarita ka Mang Cili. Mang Cili kudu geus apal kana masalah anu kumamang karandapan. Mimiti ayeuna sok cing hade ka sasamanya. Mun ulah nya teu naon da eta mah hak mamang. Ngan gunakeun basa anu hade sangkan teu ngaraheutkeun hate batur. Cindekna mah aya jalma anu neuteuli ku sikap mamang teh. Jadi kudu hati-hati dina cumarita mangnya. Mang Cili dina waktu harita boga rasa rumasa dirina mun kabatur sok koret tara merena naon. Menta daun jambu oge sok ulaheun. Pomo mun menta aya anu hargaan sok cumaritana teh lain-lain. Keur mah diulahan katambah ngomongna teh ngaraheutkeun kana hate batur. Muhun jang, mang memang rumah saya sokoret ke batur. Di mimiti ayeuna mah mang moal kurit. Hampura jang. Mang Cili harita sasalaman jeung si Kede terus minta hampura ka Pak RT dipapai ka sakabeh jalma anu aya di jero imah. Sarerea teu aya pilihan kajabati ngahampura ka Mang Cili. Di mimiti harita Mang Cili bager jeung berihan ka batur. Harita oge nyuguhan sagala diasongkeun
aya cau Amon ubui sampe koeh Ali kegeplak jeung anu sejenna. Nya sanggeus beres masih kede jeung Mang Surko harita amitan, anu sejen oge harita baralik ka imahna masing-masing. Alhamdulillah Nyi Tasmi cager, harita oge barang dahar seperti biasana. Nyelek namang saalam teu karasa urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Si kede sing RT Surko harita keur aya di tengah imah bareng sasarap ku leuwih. Camuil tuanana harita moni peureum beunta dina ngadarhuina. Waktosna kaum dangu insyaallah dinten anjeun urang teraskeun dina bagian anu ka-40 hijina. Sumangga ka sadayana urang gantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.